Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pamirsa sadayana, alhamdulillah dina bangkit ieu simkuring Mang Oded sapara kanca biasa patepang deui neraskeun dongeng Sunda jejer carita Si Buntung Jago Tutugan biasana S. Sukandar anu jumantara di Okib Channel. Atur nuhun oge kanu parantos ngasubscribe, like, sareng komen. Mugia kasayan para wargi sadayana dibales ku Allah Subhanahu wa ta'ala sing dipanjangkeun umurna, mugia oge sing panjangkeun rejekina. Atos supados teu nyangkolong teuing kana waktu sumangga urang teraskeun deui Si Buntung Jago Tutugan. Prungah. Sanggeus dipasin laku terus ngambah jalan deui ka panggulaan terus ketutugan anu akhirna mah anjog ka Cipancar nepungan deui imah Kisahudi ngan harita mah ku Kisahudi teh dibejakeun yen Andi mah keur aya di Panenjoan sanggeus yakin yen dua jalma ieu teh taya maksud goreng. Kituna Wijana jeung Pamajid langsung ngajujuk ka Panenjoan ngaliwatan Lembur Batu Gede. Hadena teh Wijana make jalan anu berasna langsung ka Panenjoan. Lamun harita jalana ka arah Cisaat, tangtu baka amprok jeung karna anu harita keur arinit ti Cisaat ka rek ka Batu Gede, maksudna rek ngajoreg imah Sukri anu harita geus wani untap intip ka karna anu keur indah wae jeung Enoh anak Ardasim. Waktu mireungeuh karna ngadatangan imahna ngegentak Sukri indit ngagancangan rek ngabejaan Andi ka Panenjoan, tapi Bahrowi mireungeuh Sukri nu keur ngagedi leumpang teh ngageroan lain deui reuasna. Manehna teh sabab ieu pasti alamat teu pihadieun pikeun manehna. Pelesat teh lumpat tapi Bahrowi jeung karna teu cicing. Pelesat we manehna oge ngudag. Sukri teu sirikna notog-notogeun maneh. Preh hareupeun Wijana jeung Pamajid keur ngagedi Sukri gogorowokan tulung-tulungan. Wijana jeung Pamajid gentak ngareret ka tukang anabreh si Horeng budak ngora anu tadi ditanya di Batu Gede keur meletang lumpat ka arah maranehanana sarta kabireungeuh di tukangeuna aya anu udag duaan poh Pamajid poh Wijana can pasti sidik kanu duaan teh, tapi karena saeutik oge teu kapalingan bakuna mah eta mireungeuh Pamajid anu adeg pangadegna moal matak kepalingan kumi sarta jenggotna anu geus camut-mut bodas ku kituna ngagentak. Manehna eureun bari ngenyang Bahrowi sarta terus pelesat balik deui dituturkeun ku Bahrowi anu ngarasaane ku polana karna srog Sukri ka hareupeun Wijana. Tapi lumpatna mah teu eureun keuat ku Wijana ditewak, maksudna mah rek ditanya kunaon betumpat sarta saha anu ngaberik manehna, tapi Sukri ngadonna jawah yang geurang ngabejaan Andi. Kabeneran teh harita bet katempoeun ku si Bopeng anu keur ngalanto ka jalan. Teu loba mikir deui gentak manehna ngablecet rek ngabejaan Andi. Anak pok majar teh Sukri keur disiksa ku si Jaklara puguh we tuh teu antapara deui pelesat Andi muru ke tempatna Sukri preh teh bener we Sukri keur di kenyang kuduaan ku kituna seak we Andi narajang ka Wijana leungeun buntungna ngatius rek ngajojo cukang irung Wijana.
Wijana anu memang geus masagi boh dina indra panenjoan jeung pangreung sanajan sasatna dipongohan ditarajang teh getak ngalegot badana bari ngalepaskeun leungeunna anu keur nyepeng tak Sukri. Lain deui kagetna Wijana dume anu narajang teh daya lian ti si buntung anu keur diteangan. Geuning si buntung ceuk Wijana nyabit kana hal anu paling teu pikaresep ku Andi nyaeta nyebut si buntung eta meureun bedaku kaget. Andi lain deui ngentab amarana ngadenge ucapan Wijana teh. Ku kituna teu panjang mikir deui, sabut we manehna narajang ngagunakeun jurus Nembrag Jagat hasil warahan ti Bahrowi. Nu pikeun Wijana mah lain deui ngaranjungna sabab manehna mireungeun gerakan model kieu teh nyaeta waktu ngabuburak komplotan si Jakalara di Tanjung Pura. Tapi manehna teu bisa mikir panjang ari hayang remuk sirah atau pejat dada mah. Ukituna gentak manehna ngareundek tina gerakan monyet ngemil. Sok narik suku katuhu katukang. Ngabarengan ngagilirna badan ka katuhu. Hiu pereup katuhu Wijana dina jurus ajul gedanggeun. Pereup Wijana dina jurus ajul gedang rek ngahancak ka kemplong ku kuno nyaksian geus ka ijir piraku teu ngambul atuh awak Andi teh. Diajul pereup anu lain takis-takiskeun tapi eta sangkaan teh nyalahan kabina-bina. Dina sakilat Andi geus bisa mewak leungeun Wijana anu lain wae Andi bisa salamet, tapi manehna aya jalan pikeun ngagilak. Anu lain wae Andi bisa salamet tapi manehna jadi aya jalan pikeun naruskeun panarajangna. Barang gep oge leungeun Wijana kacarak Andi getak ngagolewangkeun badana ka belah katuhu bari ngajajakeun suku katuhuna anu teh salah deui ngecedakan sirahna Wijana. Anu teu merapna ka Wijana kacida hebatna. Manehna ngagero sarta badana ngarempeyak. Pamajid lain deui kagetna corewat mulu Wijana. Maksudna rek ngaudangkeun. Lamun Andi narajang deui teh moal diantep pasti disengareupeun ku manehna. Tapi Wijana anu disangka rek terus nambruk ngagentak ngakulinjol memang sirahna karasa lungleng jeung asa bejat. Tapi kangaranan anu geus luhung ilmu panemu sarta ngabogaan daya tahan anu luar biasa. Pira kue anak Jawa rakahot lempi ka kudu ngacopraku ukur ko sababaraha jurus mah. Sawios aki jamak kieu mah mangga mungkur we aki mah ceuk Wijana bari ngareret ka Pamajid. Atuh jang omat ulah dianggap remeh. Pamajid ngaleos deui ka tempat urut tadina. Menggunakan bobotoh paraya. Andi ngeyekeun nu jadi lawan. Ulah waka gedeha teh Andi. Saacan ngajoprak sakabeh karep Andi ka moal teu dilayanan. Teh moal Wijana teu regrog-regrog. Nah habet nyaho kang ngaran kaula. Sa kidulur Andi kacida kagetna. Lantaran manehna teu inget-ingeteun kanu kungsi nyusul ka manehna. Montong kalakah tetanya. Pek Andi ka ayeuna rek kumaha. Wijana tetap tandang anu pinuh kawaspadaan. Organ Andi ka ayeuna mah lain. Hade atuh awas. Wijana bari nyeprut deui. Narajang ngagunakeun gerakan orai toto. Andi gentak ngagunakeun jurus tapak jalak tapi lain deui manehna ngaranjung sabab musuh teh sakilat geus ngaleungit deui. Memang sakali ieu mah Andi teh katipu ata-ata atuh. Datangna tonjokan Wijana teh ukur saolo teu beda ti orai macok. Bisa disebut ukur mangrupa pancingan samata-mata. Lantaran nu diancaukeun mah
leungeun kenca anu diwangun minangka buntut oray. Dina kacepatan anu teu disangka-sangka, leungeun kencaan Wijana tadi ge disumputkeun di tukang ujung-ujung ngekebot kana punuk Andi mangkaning ku keuna teh tonggong dampaleungeun tacan oge ana naon dampaleungeun anu tadi ngahanca punuk teh ngecedak kana tak-tak datangna ti luhur. Untung sakitu ge Andi teu keuna kana silah lantaran Andi kaburu ngabaliurkeun beungeutna. Hayo Andi geura budi cekar cek Wijana bari ngahiukeun deui peureup dina gerakan jongjolong lastau. Puguh Andi teh sasatna mah teu walakaya atuh ngarasakeun punuk anu remuk asa remuk sarta tak-takna asa sempal. Katuruk dihanca deui dadana ku tenggelan anu bobotna ratusan kati. Kabeh sakurnu ningali mah geus tege yen poe ieu harita mah si Buntung jago tutugan teh tangtu baris ngalaman ngajoprak di pakalangan. Ku kitu nama Tasim, Kemet, Ki Chandra, Ki Jatma sarta si Bopeng tingkar ajelang. Anu maksudna rek andon suka bebela. Tapi ngadadak kabeh ngaregog lantaran pamajid oge teu cicing ningali anu tingkar ajeng teh likat ngadang sabar wareak. Teu hade main koroyok. Pecarua na we Arandika teh ngahinakeun mita pribadi nu geus kakoncara. Si jago tutugan gede pisan pangaruhna omongan pamajid. Lantaran saurang oge taya nu merugul ku kituna mah memang bener. Sabab Andi oge teh cantang turido lamun main koroyok mah. Sobot kitu kadeing sora geblugna gentak sarea Malik kalebah anu keur padulung ana breh teh teu disangka-sangka seeutik acan yen bakal kitu kajadian. Leuwih-leuwih pamajid bareng mireung Wijana badana keur ngagieung ngagaleong si horeng sora anu ngageblug teh tadi tayalian leungeun buntung Andi anu ngajebrot kana dada Wijana. Tadi teh memang bener manehna teh siga geus teu walakaya. Sanyatana mah manehna mah bisa ngawasa dirina sanajan ari ripuhna mah geus teu bisa dicaturkeun deui. Ku kituna sakuat tanaga manehna ngagunakeun leungeun buntungna ngajebrot dada Wijana. Anu teu marapna ka Wijana nepikeun ka ngaheungeu. Anu saterusna ka galeongan tapi nepi ka tepi ka labuhna oge lantaran manehna sakuat tanaga sangkan teu nepi ka namru anu lamun nepikeun ka kitu teh kacida masak wirangu. Nah atuh kalaka bengong bereak cek Andi bari ngasupkeun deui leungeun kencana rek dipake nimpung. Tapi saha atuh nu daek terus-terusan dihanca ku leungeun buntung sanajan dadana masih karasa eungap. Wijana ngagentak ngawangun gerakan Dewa Samadi nu disangkana ku Andi mah tangtu lawan teh keur ngahalangan dadana. Ku kitu nama ongko-ongko we leungeun buntung teh nyuruntul. Tapi teu kira-kira Andi ngarajugna lantaran nyaho-nyaho leungeun buntungna teh dikunting kudu jadi lawan anu karasana teu beda jeung dikencet ku besi. Tapi Andi oge teu kurang matak nyeun kaget lawana gentak narik leungeun buntungna sarta lep ngalelepkeun badana lantaran kabireungeuh lawan teh nganyemprutkeun dua leungeunna sorelat Andi kagigir dibarengan ku nyebetkeun leungeun katuhuna dina jurus sakara heula pikeun ngajambret kulit peteng lawan. Tapi Wijana ge surti kana gerakan Andi hiu di leungeunna teh rek dikletkeun sawuk pereupna di
dipake nimbuk ke kemplong kilak Andi katuhu kakatuhu kius deui leungeun buntungna rek dipake nganca dada tapi Wijana sange kali kudu ngaranapan dihanca ku leungeun buntung deui mah gentak Wijana nyangeyengkeun ka kenca bari ngangsolkeun suku kencana ka hareup bareng jeung eta hiuk leungeun katuhuna dipake mapag leungeun buntung Andi des dua leungeun anu ngandung dua kekuatan anu kacida hebatna bentrok cerik jeung duanana mundur teu pastina akibatna sarta ngajadikeun rasa kaget pikeun duanana sebut deui si buntung nyasar iga kilak Wijana dina lengkah opat ulin alif des disusul tenggelan kedet dina ulin madi anu tumarapna ka Andi kacida karasa nyerina oge sakedet netra oge ku Andi geus kanyahoan tenggelan Wijana teh tim mana sumberna sabab gerakan teh tah geus kapemilik oge ku dirina teu dipake sote bane we manehna mah ukur ngandalkeun kekuatan leungeun buntungna pang-pang nama dicara mukul anu jadi guruna nyaeta pamardaka ulah gana-gana ngagunakeun lamun teu perlu teuing mah lantaran anu dipikirkeun teh mamalana pikir kadinya Andi geus tegoe lamun ieu lawan teh teu bisa dianggap enteng ku kituna gentak manehna ngawangun gerakan gelap ngampar sebut wae narajang jurus-jurus anu ngaruntuy tujuh teh terus ngahujanan badan Wijana nepikeun ka kangoleab lieur katebak angin sarta ragragna teh jauh pisan pamajid teu kira-kira kagetna nah jurus gelap ngampar teh beut bisa dipiboga ku Andi tapi harita manehna leuwih mentingkeun kana kasalamatan Wijana ngagentak muru ka Wijana anu mimiti kubrag mah teu ujug-ujug bisa langsung udang tapi puguh-puguh geus kapati ku pangarti kasipuh ku pangaweruh meh bareng jeung anjongna pamajid korejat manehna udang teu sakara-kara sasat lamun lain ninggang ka manehna mah asa pamohalan bisa menyat deui gelap ngampar aki ceuk Wijana memberikeun kagagetna nya jalu puguh aki oge kaget nah eta jurus beut kapimilik ku manehna ceuk pamajid bari ngareret ka Andi anu keur molohok lantaran ngarasa kaget ku cecetena nu jadi lawan anu katempona teu sakara-kara padahal jurus gelap ngampar teh geus teu bisa disangsikeun deui kahebatanana keur kitu Mustasim gentak nyempeurkeun ka Andi malah Sukri mah miheulaan nepikeun non pamanggihna tadi anu dipapanggih jeung si Jakalara Katut Bahrawi malah tadi teh ngudag ka manehanana ngan anu matak teu ka hati teh naon maranehna teh beut baralik deui atuh lain deui sewotna Andi puguh keur diteangan ku kituna teu loba carita deui Andi ngablesak ngagorowok kaki jantra sang kanuturkeun ngagorobas kanu bala sieun jalan maksudna rek motong jalan bari nuturkeun ki jantra perkara nu jadi lawan mah teu dipikiran dianggap teu penting keheula Andi Wijana ngagorowok ngarasa penasaran rek nanyakeun ti mana manehna boga jurus gelap ngampar ku kitu neblas satu Wijana ngudag tapi kakara oge sobara lengka sehot ti luhur anu nyirorot sarta terus ngagapruk kana sirahna horeng siluyuk anu tadi ningalikeun dunungana keur tarung aduh naon ieu alah aduh Wijana papukis tapi sanggeus apa yen anu ngagapruk kana sirahna teh teu kurang teu leuwih ti heulang ruyuk sakirat besat ruyung kaungna dipake nyabetan anu antukna si ruyuk mumbul deui ka hiber ka luhur nuturkeun Andi
Wijana. Ayeuna urang caritakeun karena anu terus mangplet ke arah ti saat dituturkeun ku Barowi. Anu dina sajeroning lumpat teh teu weleh dilimpudan kaheran. Naon sababna? Karena bet ngajak balik bari bangun pinuh kasieun. Pikeun Bahrowi mah teu apa ka pamajid anu harita ngabulak-balik di Tanjung Pura. Atuh harita mah karena oge teu sidik dan nenget-nenget sabab kumikiran si Belang anu harita jadi lawan oge geus matak bingung. Tapi lamun seuga harita karena tanget nitenan pamajid geus bisa ditebak, lamun si Belang teh pasti Wijana anu tayalian dulur kukutna. Sajeroning lumpat teh terus mikiran naon sababna pamajid jeung Wijana bet aya di tempat eta. Nah ieu teh aya patula patalina jeung kakuan manehna anu geus nyiksa nyisari Ketut Ganjar atawa kajadian waktu manehna nyieun fitnah ka Andi. Lamun bener teh kana pikiran anu kadua alus oge pikeun manehna mah. Sasat pan manehna teh ngahaja nepakeun gegeuleuh ka Andi ku cara ngakukeun si Buntung jago tutugan waktu kejadian di imah Pak Asmita. Bentatna karena anu geus teu nolih deui ka Barowi anu jauh tinggalin di tukang ngan untungna harita teh geus nepi ka jalan sisieun lemur cisaat. Karena lalaunan lompat teu lila katempo Barowi anu lumpat ke sasorondotan bari sakapeung ngarampewal gok nepi. Aduh, jangan tobat teu kiat papa teh ripuh diajak balap lompat mah. Aduh, cek Barowi sanggeus eureun tina lompatna bari diuk dina jukut di sisi jalan tengah mebetkeun maneh bari napasna renghap ranjuk. Hitung ngajak-jakeun atuh urat merungkut we atuh Pak. Cekarna bari ngarewet anu keur ngalungsar sedang manehna mah napasna ge geus empes-empesan teu beda jeung anu geus diudag anjing edan. Sanes kitu teu ngartos Bapak teh. Padahal mah terus diudag mah bulung kacarek tah si Sukri teh. Kitu nama Barowi teh bijaksana dina omonganna. Padahal maksudna mah nanyakeun naon pangna bet balik deui sarta nepi ka lumpat ti paparetot saperti kieu. Ari pahat Barowi tadi teninggal kitu aya 2 jalma diteruskeun mah kuriak we disanggana karaman karena me alasan anu dijieun-jieun. Wah, bila oge ngaduaan malah mah pas pisan. Ujang ngalawan nu ngorana bapak ngalawan anu kolotna. Kumaha? Mau oge tahan. Maksud teh mah tahan we. Sabab tadi pan geus deket ka lembur panenjoan. Geus pasti maranehna teh urang lembur. Jeung lamun urang ngayakeun pesenatan jeung maranehna tadi bisa wae si Sukri ngadon ngabejaan urang lembur. Geus pasti urang pada ngarepuk karena ampir we kacaletot. Nu antukna ngomongna jadi kegap-gap kareup-eup siga nu keuna ku eueup-eueup. Bejakeun we urang mah rek newak si Sukri nu maling hayam ti lemur sejen we atuh. Geraheun kumaha mun di eta lemur teh aya dulurna rek dikumaha karena tetep mere alasan. Atuh dikitukeun mah Barowi teh teu ngomong deui. Lain pedah ka hati tapi malah tamah lieur mikiranna we. Ongkoh mah tadi teh Sukri ngahaja rek dijoraga imana sedengkeun kangaranan di lemur pasti loba dulur baraya tapi teu matak jadi halangan. Malah pokna sanajan dibantuan ku salumur oge rek dilayonan, diayonan. Tapi nah ayeuna mah kayak ngomong sieun rek dikoroyok sagala.
Tapi ari rek tutuluyan pacental-cental jeung karena sasat ayeuna mah geus jadi dunungana asa eueuh guna. Ku kituna sanajan teu ngarti oge barawi teh jempe akhirna mah. Ari ayeuna bade teras ka mana gitu. Urang muli we Pak. Nah moal kaditu deui. Kaditu ka mana? Karena api-api teu ngarti. Keteun nyeno. Pantah di atos. Sugan we atuh. Jang jaka bade nami. Bosan lah mineng-mineng teuing mah. Pak, bosan. Cekarna bari dibarengan ku ngaha. Atuh nyungkeun sai we di koro asa garing. Yeuh Bapak, jang jaka mah los kadinya wae. Nya hayu atuh cekarna bari cung nangtung. Terus nama lempang deui duaan rek ngadatangan imah Nyi Eno. Waktosna pamiarsa sadayana cag dugi ka dieu dongeng Sunarsi buntung jeung tutugan enjing urang tepang deui. Hatur nuhun ka pamiarsa anu tos satia ngabandungan dongeng Sunda ieu oge tong hilap subrek pamiarsa ngabantos kasumangetan dina neraskeun jejer carita ieu. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.